Eta teh saha nu nyerangna teh? Uningan ada pacamat kemet. Oh. Uningan ada pacamat kemet. Oh. Di Subang ada yang namanya Tanjakan Emen. Kenapa diberi nama Tanjakan Emen? Tidak ada orang yang tahu. Tapi pasti ada kisah di balik nama Tanjakan Emen. Kalau di Subang ada yang namanya Tanjakan Emen, di Kabupaten Bandung ada yang namanya Tanjakan Karim. Kenapa diberi nama Tanjakan Karim? Ini dia kisahnya. Di pertengahan tahun 1958 ada kejadian yang sangat luar biasa, yaitu penghadangan yang diduga dilakukan oleh gerombolan DITI. Di antaranya di sini telah gugur karena waktu itu dihadang. Ini Tanjakan ini sekarang bagus. Dulu sangat buruk ya, masih berbatu-batu begitu tanah gitu ya, antara tahun begitu. Jadi dihadang di sini, dilintangkan pohon yang sangat besar. Di sini ada monumen ya yang memang sangat memprihatinkan, kurang ada perhatian ya. Di antara para pahlawan yang gugur itu diantaranya ada Letnan 2 Infantri Karim sebagai pimpinan waktu itu, Sersan 2 Makmur, Praka Saari, Praka Kardi, Praka Sidik. Di sini ditulis akibat keganasan DITI tahun 1958. Ini sungguh disayangkan, ini masuk wilayah Desa Cipedes ya, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sungguh ini titik yang bersejarah, sungguh sangat disayangkan. Saya harap ini juga ada perhatian khusus karena melihat di sekitarnya sangat memprihatinkan. Pelihara sejarah kita, pelihara patriotisme kita agar negara tercinta ini tetap jaya, tetap ada untuk hidup anak cucu kita ke depan. Tetap rasional. Kami mencoba mencari keterangan dari warga sekitar perihal apa yang sebenarnya terjadi pada waktu itu di tempat ini. Rupanya keberuntungan berpihak pada kami bertemu langsung dengan narasumber dan ini dia keterangannya. Bapak ada saha wasta teh? Pak Uju. Pak Uju. Oh, Pak Uju nya. Linggih di dieu. Di dia asli. 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 Oh. Nah, ya kejantannya kelas 2 sekolah. Waktu kajantenan Pak Karim gugur teh, Bapak mah tos kelas 2 SD. Kelas 2 SD, guys. Guys, malahan mah pun ternyata kaita teh dieu tah ieu teh gawir. Ieu teh gawir kapungkur teh. Tah takal kaita di palangkeun ka dieu ke selong. Diserang kirinya dinya tekanan ka telepon Itu teh lamping nya ti payun teh nya. luhur Nya. luhur perseta ayeuna mah handap teh luhur di payun bener kitu deui. Oh. Habis kitu luhur. Paletnan Karim ti lebak teh ditu. Di Tonggo. Oh, di Tonggo. Oh, di Tonggo Paletnan Karim mah. Nya. Wihkeun nya. Wihkeun. Maksudna mah tos Wih lagi. nya tos kontrol mun ditu nya. Tos patroli. Patroli ka dieu sambung ka we ka dieu di dieu nyebut ka selong. Oh, dipegat di dieu. Kita ka selong diserang ke ditu. Eta teh saha nu nyerangna teh? Ari sababiahna mah DI we DI. Ceuk beja mah DI nya kapungkur teh da waktu sarita mah tos kelas 2 nya. Pak Uju teh ayeuna pan terang sareng camat-camat na di leuweungna urang Tonggo. Oh gitu. Camat keme pan badi teras anu bakal aya kajadian anu teh nyarioskeun anjeunna terus pensiun mah gitu. Terus pensiun. Nah, siapa ceng ya panggal kajian di dieu cenah abdi teh rek nyerang ka Cijagra di dieu disiapkeun. Oh, memang tos direncanakan nya. Tos dikuntit memang ku Intel DI teh nya. Oh. Ku tentara di urang sang di leuweung tos direncanakeun. Anu di leuweung teh maksudna DI nya. DI TI nya. Tentara di urang tos disiapkeun gitu. Bapak lahir tahun sabaraha? 48. 48. Oh nya kelas 2-an berarti nya. Waktu kajantanan harita teh nya. Wah, bumi nu jadi dia satuan. Hiji teh aya. Eta teh dibedil teh. Dibedil nya. 7 teh dibedil. Da teu aya perlawanan. Oh, teu aya perlawanan. Benda mobil teh ya. Oh, di Bongohan nya. Nya di Bongohan di mobil Riren teh ya. Nya Riren disergap gitu nya. Teu ngebantu senjata Pak Karimna. Ngebantu kan teu kaburu. Pan lemah teh ku kahalangan tengah selong.
saurna gitu, saur anu nyerang teh aya kelemahan tentara di urangna, da malah disabak gadona gitu. Wah, cenah gaduh calember kieu aya kawani eta. Saya perlawanan itu ditembak teh jalan minut 7 teh maot. Oh, dieksekusinya eta mah jadi henteu perang gitu henteu nya. Tuh, teh perlawanan. Oh, eta mah memang dipateni we eta mah. Ya perlawanan. Tau pame itu aya kawantun mah pan aya truk ditonggo. Truk tentara. Truk tentara urang. Tentara urang ngan kacan ka dieu. Oh, jadi ieu dipayun kana jeep nya. Jeep, Mana jeep di pangkar aya pasukan. Saya besok aya tanggal celong teh dia ngajel. Liren di dieu. Nah diserang tidinya Tegal eta. Tapi henteu waka ditembak kaos teh nya henteu nya. Lungsur heula. Lungsur heula. Angkat tangan beurnya. Malahan macana remna teh dijejek. Oh. Di urang lu tonggo teh. Oh. Dijejek dari cabak cenah gadona. Wah, cenah kawani kieu cenah. Gitu. Kan bibir cara lember kieu teh kawani kieu. Oh, saur anggota DI teh. Gitu nya. Jadi mentos tadina tos Uningan teh namina anu nyebat anu nyawel gaduh eta teh. uningan ada pacamat kemet. Oh, gitu. Bingkur camatna. Malahan mah sari camatna aya nu ge ka Sumatera naon anjeunna ka ulang. Oh, pimpinan DI nya eta teh. Urang dieu pituin nya. Urang itu urang tongok bingkur. Urang Anu pingkur. bade ka Karanggadungan ka SPD. Oh. Urang pingkurnya urang dieu keneh cacat namanya. Nah, desa-desa Cigentur. Kalabatna desa Cigentur. Namanya mah desa Karangtunggal. Oh, kitu nya kajadian teh nya. Jadi henteu tempur kitu nya. Itu. Disergap angkat tangan kitu nya. Nyerah namun teu kaburu nya. Teu kaburu tadi dilecehkan lah kitu nya, dilecehkan. Lalu dipateni bernya, dieksekusi oh gitu. Tah kitu nya jelas. Ieu teh tanyakan jambannya, sanes tanyakan Karimnya. Iya, bener umur zaman. Kapungkur mah kasohor tanyakan Karim. Iya, memang tangtos kan. Tanyakan Karim teh riwayat tina gugurna Paletan Karim. Eta bisa saja diantawisna riwayat tanjakan Karim anu aya di desa naon teh? Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pak Ujun nuhun nya. Nuhun. Ku abdi bade di posting dina nyuhunkeun widi nya dina TikTok, dina YouTube nya, dina Instagram. Ku abdi dilebetkeun nya dina channel Mang Ayi channel nya. Tah gitu. Nuhun nya, Pak Ujun nya. Cing panjang yuswa beri sehat. Pak RT. Oh, serius. Apabila ada bantahan atau koreksi dari keterangan yang disampaikan oleh narasumber, silahkan sampaikan melalui komentar di video ini. Ternyata tanjakan Karim bukan sekedar nama tanpa makna. Banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tanjakan Karim ini. Tetaplah jaga persaudaraan dan persatuan agar negeri ini tetap aman, supaya anak cucu kita bisa hidup damai. Terima kasih pahlawanku, semoga engkau semua diberikan kemuliaan oleh Tuhan Yang Maha Pengasih. Apabila tempat Anda memiliki histori yang dianggap unik, silahkan berikan alamatnya di kolom komentar.